Hari tamu nanti can di bejaan merekna. Tadi mus di bejaan kemarin. Dan nus pernah teh hari tampan sebar hawe cenah teh nyaho merek pega urang hari tam. Nya. Efek teh merek teh pega waduh gini atuh. Gogo. Wah, ieu teh dan ringan di anu teh ulama dibagikeun dengan os anu teu ngirim di barere. Cai aneh aing capek nah aing teh opian ya. Eta di barere itu Sri nama gitu Besok yang ikut campur mana namanya? Padahal mah urusan batur urang. Cek ti luhurna kitu teh bikeun eta teh pan meureunnan. Pada pagawean mana batur beureun banyak kudu dibagikeun. Banyak eta juga dibagikeun. Oh cenah kumaha cenah bagikeun we hari tadi ngom. Jadi seolah-olah nu mere duit teh manehna gitu. Lain diatur ku manehna ci aing teh nu anu capek. Da manehna mah nu da tama jatah lain. Yah, kadangnya di sepen puan ieu kan. Engketen puas ya. Su Herman cenah ngomongkeun aing cenah eureun. Atuh ka saha? Oh pasti ngadege karena ngaran bieu di dinya. Masih bolu.